Wajib ka jalma Islamna uning ngarundayanana jeung Nabi utusan Allah Muhammad putra Abdullah putra Muthalib putrana Hashim putra Abdi Manaf putra Qusay putrana Kilab putrana Murrah putrana Ka'ab putrana Lu'ay putrana Ghalib putrana Fihir putrana Malik putrana Nador putra Kinana putra Huzaimah putrana Mudrika putrana Ilyas putrana Mudor putrana Nizar putrana Ma'ad putrana Adnan. Nu wajib dugi ka Adnan ti Adnan dugi ka Adam henteu wajib uningana sabab taya jalan sohe wajib deui uningana rundayana ti ibuna jeung Nabi utusan Allah Muhammad putra Aminah putrana Wahab putra Abdi Manaf putra Zuhroh putrana Kilab tepang deui di eyangna di Kilab jangga warengna janten ibu jeung ramana masih kene sarundayan